orang Sunda kita bangga punya Universitas Pasundan. Mudah-mudahan Pasundannya Pasunan, bukan Pasundan Juuh Cimata, tapi Pasundan terpancar wajah bahagia. Karena seluruh orang tuanya hari ini bahagia, anak-anaknya bisa lulus. Saya yakin itu aya nu ngagadekeun sawah. Aya nu ngajual anting. Ya, di tempat ini jangan salah loh, mereka mungkin beberapa hari yang lalu pusing. Kudu mayar toga. Nges mayar toga kudu nyewa mobil. Nges nyewa mobil indung bapakna kudu dangdan, make jas, make dasi, make batik. Eta teh piduiteun hungkul. Mudah-mudahan we teu nginjem ti Bang Emok lah. Ya kalau wisuda ya harus untuk perguruan tinggi ari TK, SD jeung SMP mah wisudaan atuh. Janganlah. Wisuda itu hanya satu kali pada jenjang perguruan tinggi. Ari TK, SD, SMP mah lain wisuda ngaranna ge kenaikan kelas jeung kelulusan. Eta dibagi rapot. Cirina naon? Cirina indung bapakna nyuhun tumpeng. Susuguh ka guruna. Mere sasajen ka guruna. Tanda hubungan. Nuhun anak aing nu ololeho geus naek kelas. Budak aing nu budug geus lulus. Keur peujeuh mere duit mah teu meunang ku undang-undang, nya mere bakakak jeung tumpeng we tanda cinta, tanda rasa. Tah eta teh hubungan guru jeung murid. Kunaon di Unpas ieu cenah kolotan teu moal tumpeng, heuh teu kudu ditumpengan da semesterana ge mahal.